tukang teluh jadi merebot. Carpon Ki Umbara. Malam Jumaah Kaliwon gendeng-gendeng hari tate. Jeung poek bulan, angin ngahihih, tiris munggah nyecep. Persis jam 12 tilu prajurit Siliwangi naringgalkeun pos penjagaan ngajugjug ka hiji tempat di luar desa. Di langit aya bentang, lempang ting tarolog dina galeng, kenca katuhun pare sadedeg-sadedeg. Batre henteu diparake jeung teu aya nu ngomong sakemek. Dageus asak badami sameme mangkat. Kak, kak, kak. Koreak ngaliwat luhureun, ngabejaan barudak ulah sarare nang karak. Tuweuh, tuweuh, tuweuh. Suara tuweuh lapat-lapat di lembur tujuan. Oh, suara anjing babaung jauh di landeuh. Nu leumpang ti heula gegerieman. Ieu aing awak besi urat kawat, tulang tambaga sungsuam gagala, hampul batan kapuk, hampang batan kumbang. Nupang tukangna teu eureun-eureun, kunyam-kunyam mapatkeun jampe keueung. Bismillahirrahmanirrahim. Luntung bayu Dharma sirep, nu sarewu pada turu, nu saketi pada mati. Nu sayuta pada buta, rep sirep bibirna laki pipisan, letahna besi hambalan, beb bungkem. Beak sawah tuluy marudun ngara asusukan. Tidinya naranjak mapai sengked-sengked paranti urang dinya naranjak mudun katampian. Ayeuna bentang geus aya nu tembong, caang reyem-reyem. Bari ting salindung kana tatangkalan, maranehna ting arongko ngadeuketan hiji imah panggung, nu nenggang ti tatangga-tatanggana. Barang nerepi ka palebah dapuran cau kulutuk, maranehna ngararaneg. Lantaran ti palebah ditu kadiekeun aya nu dimantel rebo ku babawaan. Lempangna tungkul teu luak lieur, noyod nuju kana panto eta imah. Bitisna katinggal jojorelatan, nengetan lengkahna nu paronok siga-siga awewe. Manehna ngetrokan panto lalaunan, tuluy malik nyanghareup ka tepas, reket, bray, panto aya nu mukakeun ti jero, bus eta jelema asup. Kolotrak panto ditulakan deui. Nu ngarintip tuluy ting harewos, tayohna ngatur siasat. Geus kitu tuluy ngararandang, ngarayap ngadeuketan. Nepi kana taweuran tuluy nyalalingker ka pipir. Nu saurang tuluy nangtung ngabalegedeg. Ditungtung taweuran belah ditu teu jauh tina panto. Nu saurang asup ka kolong ngan teu lila. Ku siwel ngaluarkeun pesotikel tina sakuna, dipake ngorowek bilik saeutik-saeutik, ati-ati, nyieun liang pikeun noong. Ku seukeut-seukeutna peso nepi ka teu kadenge karat keritna. Geus anggeus, peso dibikeun ka baturna, sina nyieun deui liang rada bae jauh ti dinya. Manehna tuluy nogel. Breh katinggal di patengahan reyem-reyem, wantu sacaang-caangna damar ajug. Nu luak leok keanginan. Nu dimantel teh tetela awewe da tutup sirahna diliglageun. Manehna emok mani rekep. Breh deui katinggal aki-aki sang sarang jugang. Diiket teple tungtung narambay jeg panyepahan kalong. Dikampret balacu ku leunheuk. Di samping polekat bodas nengah bitis. Sila jemprak yang hareupan tamuna. Hareupeunana ngalayah rupa-rupa pisarateun. Cik pok nyai geratinak. Naon pamaksadan nyai nu matak datang ka abah teh? Ceuk aki-aki teh mimiti jarita ka tamuna. Sakumaha nu parantos dicarioskeun mangkukna ka abah? Tembalna. Sakali deui caritakeun. Maklum atuh abah mah geus kolot, pohoan. Nya eta kuring teh abah. Nyeri hate direbut salaki ku Nyai Sarti. Saha salaki nyai teh jenenganana? Kang Rasma abah. Nya tuluy kumaha eta nyai teh ayeuna? Maksud nyai teh ayeuna kumaha?
Nyaeta bade nyuhunkeun pitulung Abah. Pangnaluhkeun. Be. Urusan kitu mah Nyai lain gawe lalawora. Berat risikona. Jeung saha nu rek diheureuyan teh Nyi Sarti atawa Ki Rasma? Nyi Sarti Abah. Nah, bet awewena, henteu lalakina. Sadaya-daya. Anu kudu diwarah mah lalakina Nyai, ame salingkuhna cager. Geura engke mun Nyi Sarti geus maot oge mah teu bakal mangyarikeun deui ka Nyai. Awewena wae Abah. Teu tega Kakang Rasma mah da kuring oge geus kadagingan. Jeung sugan mah atuh engke mah cager salingkuhna. Geus gilig Nyai teh nya. Parantos Moal kaduhung di akhir. moal. Sanggup Nyai mananggung dosa Nyi Sarti lahir batin? Sanggem. Nyai kudu terang. Mun teluh Abah teu mental atawa Nyi Sarti bisa mulangkeun papaitna baris malindes ka Nyai. Sawios. Nuna Rogel gogodeg. Nya ari kitu mah tuh Abah mah dadar mah dipinang sarayaan. Moal tamu Abah mah nganiat nulung. Sayaktosna Abah. Ngan Abah minta ka Nyai, ieu hal teh mudu dirahasiakeun. Rahasia ieu mah nya. Mangga Abah. Kuring sumpah moal rek geruh. Tah, ayeuna ku Abah rek diterangkeun. Nu matak ieu syarat kudu 7 rupa nyaeta perlambang poe anu 7. Hartina mun teu beunang poe Jumaah sugan beunang poe Sabtu. Mun poe Sabtu teu beunang keneh atuh sugan poe Ahad. Mun teu Ahad sugan Senen jeung saterusna. Sumuhun. Ta ieu jimat Abah. Cupu manik hideung. Mun engke melendung tandaning Nyi Sarti bareuh beuteung, busung. Mun engke ieu hayam jago nu paeh eta alamat Nyi Sarti maot. Upama ieu keun dicai nu bahe Nyi Sarti baris ngutah-ngutahkeun getih. Upama ieu seupaheun engke katinggalna ujug-ujug jadi beureum, tang tuh Nyi Sarti bakal kesrek ateul sandang endang. Atawa tina sabulu-buluna bakal ngagaraja getih. Mun tek-tek nu leungit tandaning Nyi Sarti geus paeh. Mun ieu duit logam tak ieu duit tamaga 7 siki nu leungit eta hartina Nyi Sarti geus disalawatan. Mun ieu lawan bodas nu leungit hartina Nyi Sarti geus dibungkus ku boe. Jeung lamun ieu taneuh beureum nu leungit tandaning Nyi Sarti geus dikubur. Sumuhun Abah. Ceuk si Nyai. Ayeuna kumaha kahayang Nyai rek dikumahakeun ka Nyi Sarti teh. Nah rek disamar nyawana wae sina pae atawa sina kesrek atuh sandang eneng atawa rek diganggaong panonna sina bolotot bari teu awas atawa rek diwerejit sina kaluaran getih tina sabulu-buluna atawa sina ngutang-ngutahkeun getih. Nuna Rogel beki ngarapetkeun ceulikna kana bilik. Bangun sieunun pisan jawaban si Nyai teu kareungeut. Sina kesrek bae Abah. Resep ningalina meureun engke. Manaha teuing garosing satna aya puas. Ceuk si Nyai bari imut. Hade Nyai. Jeung ari ukur sina kesrek bae mah atuh sugan moal berat teuing mananggung dosana. Bari jung manehna nangtung. Tuluy asup ka kobongna anu ukur pantona kahalangan raregan encit kucel. Teu lila geus kaluar deui bari mawa wadah parupuyan. Canakan sadayana ka kobong Abah Nyai. Omongna ka si Nyai. Manehna sup ka dapur tayohna rek ngahurungkeun parupuyan. Nuna Rogel gancang nyarieun deui liang panongan palebah kobongna. Teu lila si Abah teh geus asup deui. Haseup parupuyan mani malah ketek-tek. Nyai mah antosan di patengahan bae. Omongna ka si Nyai. Sae Abah. Tembalna. Si Abah tuluy natakeun syarat-syarat tea. Palita dipindahkeun kana luhur peti kosong. Cupu diteundeun di tengah-tengah dikurilingan ku syarat-syarat tea. Ti dieueun cupu ngeriling ka katuhu hayam bodas lawon bodas keun dicai. Sepaheun tek-tek duit logam jeung taneuh beureum.
Geus beres tuluy manehna sila nu kangen panto nyang hareupan parupuyan jeung sasajen. Puruluk-puruluk bubuk menyan kana parupuyan, bari kunyam-kunyam. Peledak haseupna minuhan kobong, mabek kaluar-luar. Gerendeng mapatkeun jang jawokan ajianana. Ainya ho ratu sia, ainya ho ngaran sia. Katukang lebokeun setan kagigir lebokeun juri jarian kahareup lebokeun eureup-eureup. Kaluhur lebokeun guludug kahandap bentareun gelap ngajedog jadi ngacubleg. Kejo jadi cacang bobo, lauk jadi cucuk runga, mun wedang jadi baruang mangka karasa kusia kesrek atil saluar awak. Tamat eta, tuluy manehna murelang kaluhur kana para leungeunna gugupay, sungutna babacaan. Malaka malika nu tapat di gunung galunggung, indung si kudupruk bapa si kuduprak. Sia kudu datang ka aing. Gubrag aya nu murag ti para. Hos, hos, hos. Deon, entog. Di luar hareupeun panto nu saurang mapatkeun pamecatan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aki pamecatan ini pamecatan pangmecatkeun ieu tulak di teang kaluhur lumpat ka handap, di teang ka handap lumpat ka luhur, di teang ka katuhu lumpat ka kenca, di teang ka kenca lumpat ka katuhu, di teang ka hareup lumpat ka tukang, di teang ka tukang lumpat ka hareup dogplos. Kulutrak tulak murag berai panto muka. Gajleng nu duaan laluncat ka patengahan, laju maruru ka kobong, teu malire si nyai ngoceak kaget. Bari teu ngomong sakemek nu saurang habak-habak nyacar ku popor bedil nepi ka hepe entog teh. Nu saurang nyepakan sasajen, palita pareum, corolot batre. Imah ririagan, si abah rikat ngarongkong cupu jimat, leungeutna ditincak ku sapatu cucuk nepi ka aduh-aduhan. Top cupu dicokot ku nu tas neunggelan entog, bus disakuan. Ceg leungeun si abah duanana tuluy dipakekeng. Si nyai ngolosod rek kabur, tapi di tawuran aya nu nyentak, "Cicing, mun lumpat modar." Bari diasongan ku cubung bedil, rempeyak ngudupruk. Isukna di hiji kamar di pos penjagaan. Sersan komandan regu, prajurit nu tiluan, bapak kuwu, bapak tulis, bapak ketib, ngariung yang hareupan dua sakitan. Moal paeh ieu mah meureun mangkeluk teh nya Pak Ketib, rek pegar. Mana awi? Temal Pak Ketib. Yeuh Aki, cek komandan deui. Neluh mah tuh, musuh nagara, lain ka batur salemur. Jempling teu aya nu lemek, si abah ngeluk tungkul. Geus sakitu kakolotan, komandan neruskeun caritana. Masih keneh bae andika mamuhit almusyetan, masih jail ka papada kaula. Bisi pakubu teterang, nu kieu yeuh panghalang revolusi teh, nu ngalemahkeun perjuangan bangsa. Paehan we kitu pakubu. Aduh ampun, Bapak Sersan, ampun. Pasihan hirup, abah pasihan hirup. Cek si abah bari acong-acongan nyembah. Awak na ngadeg-deg beungeutna pias taya getihan. Ah, percuma dihurupan oge moal aya gunana. Juragan. Rumah sa Aki teh rumah sa gede dosa. Omong si Aki lu mengis. Nya ari geus rumah sa rek kumaha karep. Upami di pasihan hirup keneh mah bade diajar tobat Aki teh. Tobat. Kumaha Pak Kubu? Sadaya-daya. Temal Pak Kubu. Komandan ngahanang lila pisan, pokna deui lalaunan. Hade. Ayeuna dibere tempo. Si abah cengkat gabrug ngarabu sampean komandan, jeung tuluy nyuuh kana lahunan Bapak Ketib. Aduh, tuduhkeun kaula jalan. Bari dicekel leungeunna duanana, cek Pak Ketib. Turutan kaula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah.
wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kabeneran Pak Ketib, cek Pak Kubu. Kapan urang teh boga merebot? Daek Andika jadi merebot aki. Mangga Pak Kubu, mangga. Tembal na hariput nakar. Ah bener Pak Kubu, cek komandan. Ulah sina nundutan. Tah lamun iya sakitan awewe. Omongna deui. Bereskeun ku Pak Kubu di balai desanya. Kuring mah teu ari. Mangga. Tembal Pak Kubu. Di jalan bari baralik Pak Kubu ngagarendang. Sakitu bijaksana na Siliwangi teh.